wargi wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberapa Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Jawara Batu Karang. Ye dongeng para wargi reka yasana apihnana para mitra sadaya jaka harita nuju ngahareupan sakadang monyet. Aduh, mangga para mitra sadaya etang-etang ieu dongeng panghibur we para wargi anu judulna Jawara Batu Karang teh. Saha salresna nu disebat Jawara Batu Karang para wargi dugi kadanget ieu teu acan tiasa kagambar. Nah jaka duka teh teuing para wargi sedeng anjeunna pan teu nyepeng senjata nu disebut tongkat batu karang teh. Margi tongkat batu karang parantos direbut ku si Sutamangala, sedang ti si Sutamangala ge parantos teu aya eta teh para wargi, anu mana eta senjata teh dibawana teh ku si Rabok gitu. Mangga atuh saha salresna disebut Jawara Batu Karang teh. Urang teraskeun hanca dongengna, mugi-mugi ieu dongeng tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pang beberahmana. Harita jaka nuju mayunan sakadang monyet. Mangga urang teraskeun. Barang harita para wargi nempos sakadang monyet rubuh, jaka atuh teu miceun kasempetan hade. Eta kasempetan kumaha dimangfaatkeun maksudna supaya eta monyet langsung dicacan, diwalang-walang, disiksik, dikunyit-kunyit. Da ceuk pamikirna dina kaayaan kitu mah geus moal bisa mangga pulia eta monyet teh. Di dieu ujubna jaka teh muncul. Anjeunna takabur para wargi yen sagarupi teh cenah manehna nu nangtukeun. Padahal anjeunna kedah emut para wargi nu nyiptakeun urang sadaya angin Allah Subhanahu wa taala. Atuh cenah para wargi nu maha kawasa mah wenang dina sagala-galana. Model harita. Nu ceuk pamikir jaka mah eta monyet baris dicacang, diwalang-walang, disiksik, dikunyit-kunyit. Lantaran ayeuna jaka nyepeng bedog, puguh we harita kene para wargi. Atuh monyet disabat ku bedog maksudna mah rek diparagatkeun eta antara huluna jeung awakna. Ngan aneh para wargi, asa jauh tina sangkaan, anggang tina gambaran. Sakilat pisan sakadang monyet ngagurolongkeun awakna, kagigir dina gerakan ucing ocon, atuh bedog jaka harita teh ngakan angin. Ngarita ge para wargi, gewat jaka harita teh para wargi sadaya malikeun bedogna, langsung dibabukeun kana awak sakadang monyet anu ngagoler keneh. Tapi jigana sakadang monyet ge lain asak-asak latihan, lain atah-atah latihan estu ninggeus asak latihanana. Dina gerakan ucing ocona para mitra sadaya sampurna naker. Gara langger leng kaditu kana teh jiga nu hampangeun naker atuh. Nyaan teu bisa beunang ku senjatana jaka. Bedog jaka nyamos deui bae. Nempo gerakan jaka anu sakitu santerna, gancanga manehna, atuh ngaguliti klir akrobat anu keur demonstrasi monyet teh para wargi. Monyet ge ngarti temboro manusia nya para mitra, monyet le ngarti. Nah atuh para wargi, ai manusia ai jelema diwarah meni hese pisan, padahal sakadang monyet bisa diwarah. Pikeun jaka wuwuh nafsu ngagedur amarah teu kawadahan, asa diheureuyan ku sakadang monyet musuhna. Geus teu loba deui nu dipikir terus bae manehna, narajang deui bari luncat ngadeuketan sakadang monyet nu harita rek hudang pisan. Kurang ajar sia, modar sia kunyung, omongna para wargi. Eta sakadang monyet teh harita kene rek miceun tungtung bedog anu ngajurelata kana lebah sukuna. Tapi bedog jaka leuwih cepet nyabat kana sukuna, atuh kelencang we suku monyet teh buntung sapada harita. Roman sakadang monyet kaciri muringis nahan kanyeri, tapi lain ampun atawa lumpat, kalah kakoneal hudang bari muru harita teh para mitra sadaya ku tonjokanana. Aneh para mitra, eta monyet nonyokna luar biasa, lir ibarat jelema we. Nyaan kakara saumur-umur, kakara saumur-umur ayeuna jaka ngahareupan monyet anu bisa silat. Da ceuk pamikirna mah di luar paguron mah
di paguron anu memang dipingpin kudu jadi bapana, paguron anu disebut cenah para mitra panyingkiran teh. Eueuh deui ilmu teh nu pangluhurna iwati ilmu-ilmu anu aya di eta padepokan panyingkiran. Tapi geuning si horeng si mana horeng di luar ge loba nu ararane. Model kajadian nu tumiba ka manehanana di eta guha teh. Harita monyet nonyok. Sorana panenggel sakadang monyet bari nenggel pisan kana dada Jaka anu karasa mokaha. Dan cek pamikir nama asa piraku geus tatu anu sakitu parnana henteu keneh ngalam bisakeun keneh ngalawan si horeng si mana horeng para wargi eta monyet teh luar biasa tohagana jeung eueuh kanyeri we sakilang getih ucar acer oge harita Jaka atuh anu diserang ku sakadang monyet ku tenggelan dina jurus hujan silantang harita keneh ngagedebru bari ngaharekeng rubuh awakna ngacleng ka tukang aya kana 2-3 tumbak mah. Dadana eungap jeung nyeri nepi ka sesek para mitra, rek ambekan ge hararese. Sajeroning kitu manehna ngarasa heran lantaran tonjokan sakadang monyet tarikna liwat saking. Tarik ka bina-bina lir ibarat tonjokan manusa bae. Nempo lawana rubuh sakadang monyet teu cicingeun, manehna luncat bari ngulangkeun tulang teh. Ngan hadena we Jaka henteu balanga daharita teh kajeun manehanana keuripuh ngarasakeun kanyeri ge gancang manehna ngagidik pahabeun maksudna ngagulitik manehna ngagulitik bari teu poho leungeun kenca dibabukeun tarik pisan cenah para mitra sakadang monyet tungtungna mangajerit lantaran leungeun keca Jaka rancasan ngandung kakuatan rohaka harita dadana kababuk leungeun kencana Jaka rancasan. Para wargi anu mulia atuh para wargi sadaya teh haritana anak gorowok teh sakadang monyet teh nyarita. Aduh ampun Ki Sobat, kuring teu kuat nahan tenggelan anjeun. Ceuk sakadang monyet si horeng si mana horeng. Geuning eta teh monyet mamalihan para wargi. Lantaran eta monyet teh bisa ngomong siga manusia. Jaka olohok bengong olohok ngemang kadu olohok mata simeteun ningali kajadian model kitu. Teu sangka sacongo buuk yen geuning sakadang monyet bisa nyarita jiga manusia. Teu lila sakadang monyet teh sorana pegat-pegat lantaran dadana karasa eungap. Jeung getih terus ngocor tina palebah sukuna jaba harita ngabulaeh tina palebah bibirna siga-siga nama tatu dina jero di jero awakna sakadang monyet da kaciri tina bibirna ngalei getih. Aduh sobat anjeun ulah kaget sabab sabenerna kaula ge manusia ngan saukur baju jiga monyet sotenan. Ayeuna ku anjeun saksian kaula rek muka ieu baju. Ceuk sakadang monyet kajajaden teh morosotkeun bajuna jeung muka kedokna. Na ana breh teh para wargi si horeng si mana horeng. Eta teh jelema nu geus kacida kolotna make papakean siga sakadang monyet. Ngan buuk jeung janggotna we nu katempona geus bodas teh. Sanggeus pamikira Jaka kumpul deui pok manehna ngomong alon tur sopanaker. Aduh hapunten atuh Aki da saleresna abdi teh teu aya maksad bade ieu nandasa saupami Aki henteu narajang ti payun mah teu jadi naon-naon ujang da memang salah Aki sorangan. Ari sabab Aki teh mangul tugas tinu jadi guru Aki. Kudu ngajaga ieu guha. Ieu guha bisi kaasupan ku jalma jahat. Tapi Aki percaya ka ujang tangtu lain jalma jahat. Saperti nu dicaritakeun atawa nu dimaksud ku Aki bieu. Jeung deui Aki teh hayang nyoba kapinteran silat si ujang.
sabab si Ujang geus bisa ngarubuhkeun babaturan Aki nepi ka palastrana. Ceuk eta Aki tayalian para mitra sadaya, si horeng geuninganan eta teh nu katelah Aki Wanara. Eta katelahna Aki Wanara para wargi. Eta teh nu matak manehanana siga ngajadikeun atau make baju sakadang monyet. Sakali deui abdi teh nyuhunkeun dihapunten we ku Aki. Margi abdi parantos maehan sobat Aki, tapi nya kitu deui da sanes ngahaja abdi teh nyieun laku kejem kitu teh ki. Pongan aranjeunna we narajang ti payun ka abdi. Ceuk jaka harita teh bari ngalengi. Para mitra anu mulia atuh tuluy we para wargi sadaya. Harita sabada jaka menta dihampura kasih Aki teh anu katelah Aki Wanara. Harita Aki Wanara nyarita deui. Nya ku Aki ge geus kaharti loba dinya nama. Ngan ayeuna mah wayahna supaya jiwa Aki katulungan pamanggukeun Aki pindahkeun kana batu nu itu tuh. Waya di juru guha. Ceuk Aki Wanara para mitra sadaya. Bari nunjuk kana lebah batu anu aya nu dimaksud teh. Atuh teh loba catur para wargi. Harita keneh ge tuluy dibawa. Eta si Aki dipangku ku jaka rancasan. Para wargi anak itu regeyeng we. Si Aki nu katelah Aki Wanara teh dipangku ku jaka rancasan. Tuluy dikedengkeun dina batu nu lempar. Turu menileucir jiga sok dipake diuk. Padahal eta batu teh para mitra sadaya. Batu ubar pikeun nyageurkeun anu tatu di jero awak. Saperti harita ge para wargi sadaya, Aki Wanara lantaran tatuna atuh karasa dina awakna. Nyaeta nu disebut batu bulung teh. Lian ti keur ngubaran tatu oge dipake pikeun paranti latihan tanaga batin. Saha sabenerna Aki Wanara para mitra tangtos engke baris kagambar. Si horeng si mana horeng eta nu disebut guha teh guha walet. Anu memang loba walet katingalina oge dina guha teh para wargi. Pon kitu deui barang manehna asup ka eta tempat. Harita jaka rancasan ge tuluy bari alak ili kakenca ka katuhu. Memang guha teh matak geeu manaker. Ayeuna mah jelas aya jiga-jiga panto, padahal lain panto eta memang liang guha we. Geus kitu mah para wargi sadaya. Atuh harita teh waktu memang Aki Wanara keur diuk dina batu wulung teh. Manehanana para wargi ngaluarkeun ilmu panemu jampe pamake pikeun nyinglar sing sakura rasa nyeri. Jeung bisa ngubaran anu tatu. Siana para mitra eta nganggo batu zaman ayeuna mah alat listrik kitu. Ayeuna mah aya alatna para wargi nyaeta pikeun sangkan cenah darah urang lancar gitu para wargi. Nganggo listrik gitu. Nganggo listrik cenah darah biasa lancar. Rasana aya jalmi anu memang ginjalna teu jalan kirang normal. Atuh darahna kedah engal dicuci bae aya alatna nyata cuci darah. Ieu mah kapungkur dina dongengan saukur lamunan para wargi. Da minut calik dina batu teh nya rasiasa nyageurkeun dirina. Zaman ayeuna mah diuli ku ilmu kadokteran para wargi soal-soal model kitu teh. Jadi teu matak aneh atuh. Teu matak aneh. Lamun dina dongeng baheula aya dongeng-dongeng saperos anu kagamarkeun me. Aya nu sebat batu wulung da para wargi leucir cenah tempatna ge. Sosok dianggep cali. Malah eta batu teh biasa nyalurkeun tanaga. Jeung deui eta batu teh para mitra biasa nyageurkeun tatu. Para wargi mangga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung judulna Jawara Batu Karang. Pikeun jaka manambahan pangalaman anyar. Ku ayana manehna panggih jeung Aki Wanara di eta patempatan. Jeung deui manehna hayang leuwih nyaho leuwih loba kaayaan eta anu disebut cenah guha.
Ayeuna manehna nyaho yen eta teh kasebut guha walet teh lantaran para wargi sadaya loba walet di eta patempatan jeung deui manehanana hayang loba tatanya ka Akiwanara di mana Akiwanara geus cageut. Ngaso heula para mitra, ngaso heula ngaso. Mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Harita para wargi sadaya atuh sabada anu disebut Akiwanara dikedengkeun teh para wargi dina batu nu lempar tur leucira jiga nu sok dipake di nyaeta batu teh minangka batu anu disebut batu ubar mabara wargi. Batu wulung disebat nage nya harita gepa eta batu teh batu ubar pikeun nyageurkeun nu tatu di jero awak saperti anu karasa ku Akiwanara teh harita terus wae nu ngaranna batu wulung teh dipake diu lian ti keur ngubaran tatu gesok dipake paranti latihan tanaga batin. Para mitra sadaya sabenerna Ari Akiwanara teh anak murid tunggalna Nini Girinting para wargi. Anu waktu guruna rek maot kungsi amanat heula kudu ngajaga guha nu disebut guha walet teh nyaeta para wargi guha walet anu memang eta guha teh kudu dijaga bener-bener ku anu disebut Akiwanara. Jeung deui para wargi kajadianana atuh tangtu engkege baris digambarkeun ku Akiwanara. Para mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan di dongeng. Saterusna di antara pakarang-pakarang teh nyaeta aya batu wulung oge, baju jimat para wargi anu hasiatna weduk ku sagala rupa pakarang jeung buku anu disebut cenah buku sajati. Buku sajati ning hirup eta buku teh perlu pisan pikeun manusia. Jadi eta tilu pakarang teh kudu bener-bener dijaga nyaeta ku anu katelah Akiwanara. Para wargi sadaya samemeh Akiwanara liuk deui manehanana tuluy nyarita ka Jakarancasa. Waduh Ujang, sabenerna Aki teh meunang tugas nyaeta ngajaga ieu guha. Ari ieu teh kasebutna guha walet nu aya di lamping Gunung Ciremay. Da ieu guha teh kudu dijaga ku Aki. Lantaran Aki menang tugas ti guru Aki. Ti guru Aki teh saha Aki manawi Aki kersa atuh nyebatkeunana. Ari guru Aki mah geus almarhumah Ujang. Nana ngaranna Nini Girinting. Hiji sepuh anu memang luar biasa ilmu panemu jampe pamakena. Anu tangtu engkege baris kagamarkeun lamun Ujang daek mah ngadedengekeun dongeng atawa carita Aki. Abi teh kalintang resepna Ki ngadangukeun dongeng Aki etang-etang namihan pangalaman we kami Aki abdi mah. Oh nya syukur we atuh Ujang. Ujang sangka nambahan pangalaman. Ieu sabada Aki diuksa kedeung dina batu wulung. Karasa kana awak Aki rada ngageter. Tuluy atuh langsung asa tambah seger. Aki can bisa jejeg sehat sabenerna mah. Tapi samemehna Aki hayang ngobrol jeung si Ujang. Anu mana si Ujang ieu boga ilmu kacidarohakana. Kakara saumur-umur Aki ngahareupan
jalma model si Ujang boga ilmu kacida hebat Ujang ilmu Ujang hiji tanda kahebatan ilmu Ujang nepi ka babaturan Aki si macan jeung si Orai Sanca tea eta si macan jeung si Orai Sanca nungaran si Lempai nepi ka bidasa padahal manusia sejen mah tomboro katarung kalaka ku gaurna si macan geus rerempodan tapi Ujang menepi ka bisa meulahkeun huluna si macan atuh si Orai Sanca nu katelah si Lempai nepi ka bisa paeh oge ku Ujang hiji-tana ilmu panemu jampe pamake si Ujang kabcida pisan rohakana Aki maresep ningali budak mora model si Ujang teh. Saha ngaran Ujang teh? Nami abdi mah nami teh Jaka Rancasan. Jaka Rancasan. Tah atuh. Engke kaharep Aki aya usul ka si Ujang. Tapi sementara makeun we urang ngobrol. Di mana Ujang teh lembur matuh Banjar Karang Pamidangan. Ari sakawit mah abdi teh nyaeta ti Padepokan Panyingkiran ti. Padepokan Panyingkiran. Ari nu jadi pupuhna saha? Janten pupuhna mah pun bapak ku anjeun namina Mama Suhun. Oh suhun nya cek Aki wanara bari umut-umutan para mitra sadaya harita para wargi Aki wanara nerangkeun sing sakur jimat-jimat nu aya di eta tempat tah kitu Ujang jadi di dieu teh aya pakarang di antarana bae anu disebut nyaeta batu wulung anu keur didiukan ku Aki tuluy ke aya baju jimat Kitameng Raga anu hasiatna weduk atuh ku sagala rupa pakarang jeung kitab anu disebut Sajatining Hirup saeta kitab Sajatining Hurip maksud Aki teh mangrupa buku Ari kitab Sajatining Hurip teh nyaeta mangrupa buku anu eusina mangrupa-rupa ajaran pang-pang nama dina bag-bagan urusan cenah kahirupan urang jeung aya deui ilmu-ilmu silat anu kacida pinunyulna di dunya ilmu-ilmu kadugalan tah kitu tuluy deui atuh nini girinting aya wasiat ka Aki upi wasiatna kumaha Aki ku Aki urang gambarkeun kumaha hasiatna nini girinting harita atuh Aki wanara tuluy nyarita deui tah kitu Ujang ayeuna Aki geus nyaho yen Ujang teh geuninganan salah saorang turunan Jawara. Nyaho Aki ge ngadenge ari Mama Suhun teh. Salam we ti Aki kitunya di mana Ujang atuh engke balik ka paguron. Waalaikumsalam insyaallah ki. Ku abdi didugikeun salam Aki kapun bapa. Teu nyahoeun atuh Jaka Rancasan mayen bapana parantos maot, parantos mulih ka jati mulang ka asal. Dipunut kunu rahayu dipenta kunu maha kawasa. Bari Aki wanara ge teu nyahoeun yen Mama Suhun teh parantos pupus. Harita atuh Aki wanara nyarita deui. Tah Aki teh dibere tugas. Tadi ge disebutkeun Aki teh titah nungguan 3 pakarang atawa 3 jimat. Nu kahiji ieu nu disebut batu wulung nu bieu didiukan ku Aki.
sabada aki diuk awak jadi seger malah tatu nu aya dina awak aki ngadak-ngadak cager. Kaduana nyaeta anu disebut anu disebutnya eta hiji pakarang anu disebut tameng raga. Da ieu pakarang tameng raga mangrupakeun baju dijieun tina sutra. Hasiatna ieu tameng raga nyaeta weduk ku pakarang. Jadi lamun ku hidup dipake moal katingali ku deungeun-deungeun. Lantaran atuh lamun rapieu baju dipake leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Ngan bisa dibuka deui bari aya kunci mukana nyaeta ku jampe-jampe. Tah kitu ujang. Nu katiluna nu disebut kitab teh nyaeta nu disebut kitab ieu teh kitab sajatining urip. Dina ieu kitab aya katerangan hirupna manusia. Jeung deui aya ilmu-ilmu silat anu kacida pinunyulna. Kitu ta ujang. Tuluy atuh guru aki teh anu katelah nini girinting teh wasiat ka aki kieu diantarana wasiatna nini girinting. Dina wasiat nu pamungkas nini girinting janji ka aki nyaeta anu disebut aki teh ngaran teh Aki Wanara. Cenah sing saha-saha jelema anu bisa asup ka guha nu disebut guha walet. Jeung deui sarta bisa ngelehkeun anu ngajagana. Nyaeta anu katelah Aki Wanara jeung dua sobatna. Nyatana si Macan Kumang jeung si Orai Sanca si Lempai. Ta eta jelema nu boga hak pikeun sakabeh pakarang pusaka nu disebutkeun ku Aki tadi. Ngan aya syaratna sarupa. Upi syaratna kumaha ki? Syaratna nyaeta kudu sanggup neangan pusaka. Neangan pakarang pusaka anu kasebut batu karang. Nyaeta tongkat batu karang teuing ayana di mana? Nepi ka wangkid ayeuna aki teh lebeng. Teu manggih laratan ayana di mana? Tah eta syarat nu utama. Jadi sakali deui lamun hidup kira-kirana sanggup neangan eta nu kasebut tongkat batu karang. Geram pasti iya senjata-senjata iya jimat-jimat baris raga-raga hidup kabeh. Tah kitungan aya syaratna deui. Hidup kudu ganti ngaran. Nyati ayeuna kahareup lamun hidup kira-kirana sadia jadi murid Aki. Abdi saya Giki janten murid Aki. Sakali deui abdi ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan anu mana Aki parantos aya kawaningan galih kangge nampi abdi minangka murid Aki. Hatur nuhun sakali deui. Janten sakali deui abdi ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Abdi siap Aki sok sanaos kedah kumaha bae oge. Kangge abdi teu aya sanes. Kangge neangan ilmu panemu jampe pamake. Perkawis tadi nu kasebatkeun ku Aki kedah milari hiji anu senjata nu namina tongkat batu karang. Saleresna eta teh tugas abdi. Margi eta tongkat batu karang teh kantos dicepeng kupun bapa Mama Suhun. Ngan ayeuna aya nu maling ki. Oh, jadi kitu nya ujang. Syukur atuh ari kitu mah. Nyamung caritaan Aki jeung tujuan ujang. Alus.
Ai kitu mah nyambung atuh sakali deui aki teh. Geus moal ham-ham deui, moal ragu-ragu deui. Dina ngoning nurunkeun ilmu panemu jampe pamake kasih ujang. Tah, ayeuna mah kieu bae. Kumaha kira-kirana hidup mun ganti ngaran sanggup? Maksud aki teh ngaran abdi kedah digentos. Pan ngaran abdi teh Jaka Rancasan ki. Soal Jaka nama teu kudu diganti. Kumaha lamun hidup nuluikeun ngaran aki jadi Jaka Wanara. Tuluy tidak boga gelar anu katelah Jawara Batu Karang. Kang abdi ngagentos nami insyaallah siap ki. Namun upami nampi gelar Jawara Batu Karang abdi teu acan siap. Engke oge baris disiapkeun ku aki. Muasa gawayah aki mere gelar ka hiji jalma. Lamun teu karong ku aki eta jalma bisa dina ngoning narima eta gelar. Ku syarat-syarat nu geus nyampak dina dirina. Tah kitu kumaha kira-kirana hidup. Ayeuna lamun sanggup teh pasti aki rek nurunkeun ilmu panemu. Bari ngajar sing sakurnu aya dina kitab teh. Pang-pang nama ulin silat. Dari pelajaran-pelajaran seje nama bisa dibaca ku hidup. Ngan dina ulin silat kudu aya anu ngarahkeunana. Kitu tah ujang. Abdi siap ki. Abdi siap. Syukur ai kitu mah. Mangka hidup ayeuna geura pake ngaran aki nu ngaran nyaeta Jaka Wanara. Jadi lamun aya aki Wanara aki jelmana, tapi lamun Jaka Wanara hidup jelma. Malah hidup bisa boga gelar anu disebut Jawara Batu Karang. Sedangkan aki mah teu dibere gelar eta kudu jadi guru teh. Jadi teh sanggup dina nyubadanana, teh sanggup dina nyekelna. Ngan mudah-mudahan geus karong ku aki hidup bari sanggup dina ngoning nyubadanan ieu hal anu bari kalaksanakeun ku hidup. Nuhun ki upami aki laras-laras percanten mah ka diri abdi, percaya pisan aki. Aki percaya sagemlengna ka hidup. Mangka timimiti poe isu kayu jeung aki urang babarengan. Urang meuseuh diri di ieu tempat. Samemehna hidup kudu diuk sing rada lila dina batu anu kasebut batu wulung. Itu para wargi atuh harita teh aki Wanara papatah panjang lebar ka Jaka anu ti ayeuna kaharep ganti ngaran jadi Jaka Wanara si Jawara Batu Karang. Harita para mitra sadaya Jaka anu ayeuna ngaranna dilandih jadi Jaka Wanara si Jawara Batu Karang masih keneh manehna can tenang. Can teger hate pang-pang nama manehna ayeuna nanyakeun kanu jadi guruna nu katelah para mitra aki Wanara. Sanespi abdi parantos dipaparin gelar Jawara Batu Karang. Padahal pakarangna oge teu acan kenging ku abdi. Ulah salempang jalu, ulah salempang urusan eta mah keun urusan engke. Ai soal gelar Jawara Batu Karang lain tina urusan senjata, pusaka nu kasebut tongkat Batu Karang hungkul. Tapi loba kaitanana pang-pang nama hidup. Ku ujian anu geus bisa asup ka guha kalayan salamet. Hiji tanda hidup boga ilmu anu pinunjul. Tak itu sabenerna mah. Jadi hidup teh minangka buah pangwaris rundayan ti Nini Girinting. Tah Nini Girinting ngarundaikeun ilmu ka aki, ku aki rek dirundaikeun ka hidup. Kitu maksud aki teh.
nuhun we sagacanoge namung abdi teh hoyong perang we diperkawis pusaka senjata nu disebut tongkat batu karang teh aki. Perkara eta tongkat batu karang kieu carsiahna. Ari eta tongkat batu karang teh menang manggih guru urang nyaeta guru aki nu katelah nini girinting. Cek nini girinting eta tongkat teh menang nyokotna teh tina dasar aya lahar teh nyaeta di puncak gunung tuh di luhur di ditu. Engke lamun hidup keluar ti ieu guha nu disebut guha walet mangka hidup bakal katingali punclutna gunung Ciremai. Da sini nih kungsi turun cenaka eta tempat lahar nya panggihna eta nu disebut cenah senjata batu karang teh sininya. Kusini nih diuli dipake sarangka kering jeung dipake perahna eta nu disebut batu karang teh. Nya ti harita senjata disebutkeun tongkat batu karang. Lantaran lamun eta keris diasupkeun kana sarangkana mangrupa tongkat gitu. Bukti biasana ngalih ke tempat sejen kumaha tah soal eta oge maklum jalma jalu model guru urang eta guru aki. Sini ni girinting guru aki teh sok sanaos anjeunna kacidaluhung ku ilmu jembar ku pangabisa. Ilmuna mangulang-manguling tapi dasar manusia aya pohona. Hiji waktu sini teh pohoan tinggalin eta senjata aya nu maling teuing kusaha di palingna. Ngan beja nu pamungkas cenah ceuk ujang ceuk si jalu aya di bapa hidup. Mama suhun. Pikeun aki mah ngarasa bunga lamun ceuk eta senjata aya di mama suhun. Ai kari-kari ayeuna senjata geus kaluarkeun. Ta eta senjata tongkat batu karang di mana dipimili ku jelema anu barangasan, di mana dipimili ku jelema anu boga adat istiadat hayang ngakaya ka batur, hayang ngaroga hala batur matak bahaya. Nu matak geura teangan ku hidup. Geura salametkeun eta tongkat batu karang. Ulah kanimulkeun loba korban jiwa akibat ku eta tongkat batu karang. Kitu da kasep sarsilah nama. Ayeuna mah kakarang ngarti Jakawanara. Yen gini sarsilahna tongkat batu karang anu kungsi disempen kuno jadi bapana teh kitu-kitu beuki jelas we. Yen bener cenah ceuk caritaan bapana. Yen caritana tongkat batu karang teh asana teh tina karang nu aya dina lahar. Atuh ayeuna geus jelas kitu mah kakara Jaka. Harita keneh siap narima ilmu panemu jampe pamake nu aya di Ea Akiwanara. Para wargi tinimiti harita Jaka di warah ilmu panemu jampe pamake. Anu mimitina pisan ma para mitra sadaya Jaka kudu diuk kelila nakra dina eta batu wulung. Kurang leuwih saminggu Jaka gawena diuk we dina batu wulung para wargi. Ai turun-turun teh lamun hayang manehanana atuh kabeuratan atawa kahampangan atawa hayang barang dahar. Kakara turun tina eta batu wulung. Diuk sare manehna di dinya. Lamun manehna tunuh tinggal ngagoler we dina batu wulung. Perkara barang dahar sedengkeun Akiwanara teh manehanana lamun kaluar ti eta guha teh si horeng para wargi. Patempatan di dinya teh kacida suburna. Aya hiji padataran rada lega saeutik terus kadituna mah
jurang menisak tulung kawin aya jalan malibir anu tuluina teuing ka mana cenacan ka Amah Kujaka ngancek Aki eta jalan pikeun kaluar ti eta tempat ti Guhawal demi papelakan nu dipelaku si Aki kayaning sampe talus jeung sajaban jadi dina urusan barang dahar mah bebeutian pupucukan jelas bisa nepikeun Jaka harita teh para wargi ngadahar anu kararitu teh henteu matak jadi leuleus kana awak malah mah matak jadi sehat aya kalan-kalan ngadahar daging mun kabeneran harita atuh si Aki menang mencek dagingna dituna dijieun kere itu kaayaanana Jakawanara nuker dipeuseuh ilmu menang saminggu manehna diuk dina batu wulung atuh elmuna beuki namahan kakuatan batina hayeuna nama para wargi sadaya beuki namahan katenangan pipikiranana beuki namahan malah para wargi nu aya patula patali jeung urusan batin siga nama leuwih anteng didinya kakara diwarah ilmu silat anu utama nyaeta anu dipiboga ku si Aki nu katelah Akiwanara si horeng ilmu pamonyet anu dipibana ku Akiwanara teh hebat naker di dieu ulina monyet teh para wargi kakara kabongkar rusiahna nyaeta ku Jakawanara nepi ka manehna boga ngaran Jakawanara atuh dina eta ulin pamacan diuli jeung deui pangpang nama aya ulin nu disebut Aji Belut Putih eta para wargi Aji Belut Putih teh ilmu anu kacidalingasna da ceuk paribasana hese ditewaku nu jadi musuhna pikeun kakesitan manehna maca dina kitab aya ilmu para wargi sadaya anu disebut nyaeta ilmu gerak orai teh para wargi nu disebut ilmu gerak orai senok cepetna luar biasa eta gerakan orai senok nu matak para wargi ilmu pikeun Jaka beuki namahan yanti eta ilmu silat jurus sejena ge tuluy diajarkeun kurang leuwih meureun aya kana sabulan cicingna Jaka didinya lumayan pangartina beuki namahan babarengan jeung Akiwanara para wargi sadaya atuh manehanana beuki dieu beuki namahan ilmuna hal eta pikeun ngajaga dirina dina nggoni manehanana lumampah nuluykeun lalampahanana harita ge tuluy ngobrol jeung Akiwanara ujang syukur katingali si Jalu beuki namahan ilmu panemu jampe pamakena halus tadi Jalu nyaeta keur ngajaga diri pikeun diri urang di mana rek ditanda saku batur ngan kade ilmu ieu ulah dipake maehan ka batur nu teu boga dosa ulah dipake ngarah-ngarina ka batur ilmu ieu ulah dipake nyingsieunan batur sangkan batur mere perhatian ka urang ulah dipake ngarireuwas ka batur kade ujang ilmu ieu teh kudu bener-bener pikeun ngabela diri sorangan di mana hiji waktu ampun teu meunang ampun eueuh tempat pilumpateun didinya urang kakara ngabela diri sayagi urang geus ampun ditarima mah ku musuh urang ampunnya geus we dan nu penting maka salametan sayagi masih kene aya jalan keur lumpat mah geus we tong dipake dan nu penting maka salametan sakitu peupeujeuh ti Aki mah Jalu eueuh deui iwa ti eta sangke urang leuwih sababaraha waktu deui beral hidup geura turun gunung ngaliwat tah kaluara ti nyaeta ti Guhawal mangka hidup engke bari seboga sesebutan nyaeta pahlawan Guhawal tah kitu kasep Jalu ayeuna mah geura ngaso we heula ka dinya itu para wargi sadaya harita teh Aki anu disebut Akiwanara mere papatah ka Jaka anu ayeuna Jaka geus boga lamihan Jakawanara si Jawara Batu Karang
malah ceksi akinya disebut pahlawan Guhawale. Para mitra sadaya nusami-saminya Bandungan ieu dongeng tunda carita kaayaan Jaka Rancasan anu ayeuna boga ngaran Jaka Wanara si Jawara Batu Karang alias pahlawan Guhawale. Ayeuna urang balik deui ka tukang waktu harita Jaka disusul-susul ku nyaeta para wargi sadaya kaayaan angin gunung tiis ngadalinggi nyiuk buuk anu panjang para wargi sadaya meninggal gebay menekati ngalina ge para wargi sadaya kusut ka tempona tapi teu matak ngurangan kana kageudisanana eta mojang. Omo lamun seug pipikiranana caang mah tangtu kana atuh para mitra sadaya romana ge namahan mencrang nyari lir bentang baranang siang anu siap keur waktu diteuteup matak namahan geugeuh nu geulis keur anteng nempo ka lebak jungkrang atuh haba dieu katingali dina beungeut kaciri siga nu gumbira pisan hatena pinuh kasuka jeung puas sabab manehna geus bisa nyingkahkeun jelema anu dipika ijin tur anu geus nanasa bapana kitu cenah para mitra sadaya pipikiran nining da tetep nining mah para wargi sadaya boga pikiran yen nanasa bapana teh nyaeta anu kungsi mayang atanapi nyangkeh bapana teh nu matak waktu ningali Jaka harita teh gebrus harita nining nyarita kieu puas ya disangkana aing teh nya rek heureuyan meureun tatangtu kena ancurna sia rag-rag kana jurang balik saya di leg-leg ku orai deuleu sabab lain deet-deet teh jurang teh bari nage pasti sia modal diteureui tak orai sanca di dinya mangkaning loba kabejakeun orai sanca di dinya mah mun sagede tangkal kalapa kitu para mitra gerentes hateuning geus kitu mah leos we manehna init deui ka tempat layon bapana rek sakalian dikubur. Waktosna seep rupina dugi ka dieu heula para mitra sapunyere pegat simpai paturai patepang deui mangga permina.